hese Kang sugan aya ieu foto santri dina baligona tangkal kai ayeuna ngabadega hareupna kasro sirahna nyengsor aya tulisan hareupna pilih nomor 1 calon kiai di Pasir Bandera aya eueuh di sunah Al-Qur'an ara'aita allati yukantibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim eta ajengan geuning kituan nyontokeun aya nyontokeun teu meunang har teu meun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luna Maya Saskia Koti Onggoh Araya tapi menjawab salam nagarak seetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jotang, ngajawab salamna jika keur mikiran hut Garadu sametan Gadu sametan Hoyong lunas Ayam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa fadlal ulama bi iqamatil hujajidin wa akramal awliya bi duhuril khawariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa majid wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa huwal Qur'anul Karim tabarukan wa tamassukan bi dzikri. A'udzu billahi minas samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Suma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Rasyid Al-Baghdadi man hadara fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sabada Nasim Abdi Ad-Dhaif Al-Fakir nyanggakeun tahiyatul Islamiyah. Tawis kasandrian lambang nyata kaislaman gumangrupikeun lantunan assalamualaikum kabayeuneun wargi sadaya. Langkung dipayun urang manekung kanu maha agung jasmedi kanu maha suci muji syukur ka Allah Rabbun Ghafur karena atas berkah kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bermukallamah bermusafah
dinaraga nembongkeun sebahagian rasa cinta urang ka junjungan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mandar langkah kaki urang sadaya kepat pandangan urang sadaya di bumina masing-masing ngajantenkeun hiji asbab dibukana lawan taufik hidayah wididengkeun ilmu nu manfaat maslahat dunia arau akhirat. Amin. Sholawat teriring salam sapapausna mugia tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi baginda termulia yang membawa misi prophet itu di jannah minal dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita disopamakeun kana dzulumat, mengeluarkan manusia kepada alam yang terang penuh dengan hidayah. Termasuk urang sadaya nu di tempat moga-moga singkamkeun umat di dunia para dugi ka akhirat kalanya keun syafaat di poe kiamat. Amin. Sadajan simabdi langkung paus dina raga ngisi acara pangaosan dipaya urang sami-sami sasarengan urug gelap ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasarengan. Dumazar aya keterangan mamin ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta aruda alaihi salam. Tak setiap jalma nuruk salam ka kaula sareng Kangjeng Rasul tanpa terkecuali Allah kembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku membalas salam orang yang membacakan salam kepadaku. Mata kurang sasarangan heula maca salam ka Kangjeng Rasul. Siap sadayana kompak? Siap ya lulus ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berat. Kita urang ganti narah spesifik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Urutan ini lain Allah situ. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khairul khalaiki ajmain. Nagariong panjang urusan. Mudah-mudahan salam urang sadaya diwaler ku Kangjeng Rasul. Amin. Bedituna urang berharap jadi umatna Kangjeng Rasul. Bedituna urang berharap kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riuman urang sadaya peuting ayeuna, niupna urang sadaya peuting ayeuna, riung mumpul urang sadaya di tempat sinten tawis urang sadaya mika haba, mika cinta ka junjungan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dipayun ngahaturkeun lepunuhun laksa ketika bingahan ka pamarsa Al-Mukarram pengatur waktu pindah acara. Muncek sepuh mapangdum waktu muncek udah kola panas acara muncek nini panjeri wanci muncek kolot mah protokol muncek udah sekolah mah MC merupakan kalimatul manhud kalimah potong letter dari Master of Ceremony. Ngerti tuh nini ngerti hendak baik ngan Allah. Dan memang dulu di Indonesia mah musim disingkat, ke sekolah wae disingkat, SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah atas, SMA sekolah menengah kejuruan, bahkan di Sunda kawak-kawak sok di Sunda sok disingkat. Delu gede hulu benar, dejur gede, desu gede, detol gede. Sabun saya tetap mau naik ke mudah-mudahan ya waktu studiang waktu si maznya sing ageng manfaat khusus kamu simak diumum kamu sadaya. Amin. Salam takdim anu langkung dipayun kasanggakeun ka para masyayikh kiram, para kiai, para jengan, tokoh agama, tokoh masyarakat terkemuka, nusumping di berbagai DKM, nusumping berbagai majelis ta'lim, nusumping berbagai pondok pesantren. Allati lam yudkadismum takdiman wa takriman lahum zadahum wa syarfan wa fadlan wa naf'an. Amin.
Khusus pamirsa dengan setempat ngageuh ieu wongkon sepuhna anu nafa'ana wa bi ulumihi wa barakallahu bi tuli hayatihim. Teristimewa pamirsa kesepuhan guru urang sadaya di pondok pesantren Sukabumi, di pondok pesantren Jatiwangi, oge di Cikeuyeut sareng sadulureunana. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana beringati ngadi ka urang sadaya sinasa tambih barokah ilmuna amin. Tambih barokah yuswana. Sing tarik saya dengan doakeun rajin anteng manila leumeul teh. Kaangkatkeun leungeun teh euceul. Kahayang loba ka Allah teh ari ngamin kadang-kadang urang mah ngaminan ukul ajengan maca doana ngample bari nyarane kana tihang kokona dina naon dina suku angkatkeun luhureun dada amin teh. Pasal gitu. Kayaknya tetara. Moga-moga guru urang sadaya sing tambih barokah ilmuna amin. Tambih barokah yuswana. Tambih barokah milik rezekina. Upami tasan angkat jarah ka Mekah doakeun Gus sadaya moga-moga saenggana sintiasa engkal jarah ka Mekah al Mukarramah. Jarah ka maqamna Rasulullah nu aya di Madinah Munawwarah. Uy di Mekah na sing kapeser sawah. Kadamel bumi anu mewah. Kapeser mobil anu mewah. Oke mudah-mudahan istrina sing tam. Ibu-ibu 1 juta. Ibu-ibu 1 juta. Bapak-bapak 1 juta. Pamriweuh aja 1 juta amin teu 1 juta tingarep apa doana can anggeus. Pangarsa di Jatiwangi saruna teu can mubalik pun teu sanamahan kehelaan abdi mah mangarumah kesembuhan. Mudah-mudahan bojona sing tambah solihah amin ya Allah ya Rabbal. Salam hormat yang ketiga saya sampaikan kepada atur pemerintahan khusus pemerintahan desa Sukakerta. Ulan biasa tuh kembali molotot Sukakerta kayaknya hongah aja Sukakerta leres dikawin Bapak RT do perlente Bapak RW do gara tol dikawe Bapak pun nunggu tipu Bapak kadus nu tol adus Bapak lurah Ibu kades anu bentes Bapak camat nu terhormat uputi nu surti Bapak Gubernur pintar ngatur meritina Pak Presiden yang selalu tersenyum karena selalu disikat giginya oleh Pepsodent. Sahat ya Presiden Indonesia teh wawuh ka Jokowi teh. Dek nanya ka urang dieu ari Pak Jokowi teh bageur atawa henteu. Cik urang pasir banera Papa Jokowi teh bageur atawa henteu. Oreng cek teu kabagian mah. Iya. Sahabat ngobrol abis sarang bokades, sarang pasekdes yang namanya bantuan kadesa bermacam-macam, mulai bansos bantuan sosial, banpres bantuan sosial, banpres bantuan presiden, BLT bantuan langsung tunai, diganti ku beas ya gerinya, beas raskin ya, nu kabagian alhamdulillah, nu teu kabagian aduh Allah. Bahkan nasib RT di mana-mana eta. Tegane jadi gitu. Nasib RT ayeuna mah di Cijati eueuh, lemur sim kuring sami di Pagelaran nasib RT teh sami keurawi cilikna keur buru awakna. Naon sababna gara-gara bansos teh kabagian BLT teh kabere tatangga sim kuring nini apa ngahaleuan kumaha pokna nyelewas di ulahan nyari dada di usapan menang bansos wabarehan naik harga babarengan naik harga babarengan naik harga babarengan. Nah isi hayangnya mau ku kades nyanyi dieu teh kabagean aya di dieu teh kabagean aya nu kabagean eta masih ertengan hayo we mentak fotokopi kakak monto apa tuh foto PKT ari bansos turun-turun ngan dulur nak nu kabagian teh dulurna aya di dieu aya sing sabar Pak RT bukan hayang jadi RT hidup dulur hadari Allah wa iyyakum ajmain penting ayeuna sim kuring lain kabela RT bukan berarti mau membela kepala desa lain kabela sekdes naon sababna yang namanya bantuan dari pusat sok haruskeun ku RT kabeh di
data ku RT kabeh di data ku RT kabeh di cek ku kades ku kabeh ke kusim kuring diusulkeun kabeh ke diurus. Tapi kenapa heureun nu kabagean aya nu beunghar miskin teu kabagean betul leres sing ingat aja sing ingat teh kana purwadah sing ingat aja kana patah kolot baheula kumapok teh kolot baheula geuning aja milik wapaili libat yang wapala alam geus ditangtukeun ti dituna cemimin aya cemimin aya ganti atuh ceui aya ya kokong atuh kokong Maimun aya ingat tak kokong di mana-mana kan aya kamari Agustusan kayak kita kokak ya kokong aya geus ditangtukeun ti dituna geus ditangtukeun mata kecil jenting teu kabagian BLT bansos teu kabere asal barokah naon ngan barokah saur pangasa guru ti Jatiwangi saur pangasa guru ayeuna ti mana ti Sukawening yang namanya barokah teh ziyadatul khair fil khair ceuk urang kasir panera mah ngaran barokah teh saeutik mahi loba walatra di mana kurang babari namahanana betul da meuli rezeki bae diatur ku RT bukan berarti ku kades tapi yang namanya milik rezeki diatur ku Gusti mata doakeun Bukades Pasekdes oge sadayana reng-rengan geuning hayeuk dayeuh pola desana terutama naraga pangwangunanna insyaallah sing tambih-tambih barokah yuswana amin barokah milik rezekina amin terutama sing dipercanten ku atasanana menjadi kepala desa teladan dumakeun sing jadi leres kepala desa ulah jadi kepala dosa amin ya Allah ya Rabbal amin. Salam hormat yang keempat saya sampaikan kepada para panitia penyelenggara beserta tim kerabat kerja nu didukung ku para sepuh dimotoriku para pemuda dan yakin si kuring ieu kajadian ieu perayaan ieu teh kerja sama antawis pemuda dan juga orang tua betul oke didukung ku para sepuh karena tidak mungkin ada kekuatan tanpa persatuan dan tidak mungkin ada persatuan tanpa adanya persahabatan la quwata illa bil jamaah la jama'ata illa bil uhwah tidak mungkin ada kekuatan tanpa adanya persatuan tidak mungkin ada persatuan lamun teu aya persaudaraan lamun pecah belah jeung lulur teu dae jeung tatangga paras resepna ngomongkeun kana hutang hese urang mana eta urang dieu ya urang pasti panera urang Cijati tapi akibat adanya persatuan dan kesatuan ayeuna ulama dan umaro bersatu pemuda jeung ayeuna orang tua bersatu akhirna terwujud di acara Alhamdulillah mudah-mudahan orang harus dikorbankan baik para ibu, para bapak, para pemuda sadayana sehingga beti kasina kalabuhna kasapu tina mula bari mata kirana engke kajaran di alam akhirat amin karena tadi tiap ladang bersatu alhamdulillah memang Imam Ghazali tidak salah mengatakan kun kal yadin wala takun kal udunen mi hape hai urang pasir bandera lamun hayang ngawujudkeun hiji perkara hayang sukses bari jeung maka korsina kudu bersatu kudu sapertikeun kudu pahayeuk bangun cek bahasa kolota mah ayeuna pahayeuk leungeun tingali leungeun bersatu henteu bersatu kan leungeun katuhu ateul leungeun kenca geuwat gagaro geuwat jenting ye katuhu huthet tukang macut tukang ayeuna mawa motor mawa mobil tukang ayeuna ka mana kamari gilar we balik beulikeun kana jam tangan nu makena ayeuna panangan anu kenca sisirikan henteu sisirikan henteu sisirikan naon sababna gigilan ayeuna konversi mobean caduk bagian nu kenca betul wala takun kal udunen hai urang pasir bandera saur Imam Ghazali ulah seperti kedua jeli kumaha dua jeli tingali sugan aya bejana di dieu tong nyaritakeun unggal pada salat unggal ayeuna unggal poe ieu mah satahun dua kali Idul Fitri jeung Idul Adha aya bejana di pasir bandera leungeun kenca jeung leungit ceuli kenca jeung ceuli katuhu sasalaman aya we
kunaon cing sababna rek nanya ka urang dieu ari jarak ceulik atuh ka ceulik eta sabaraha kilometer sajengkal bener kunaon teh rek salaman jawabanna hiji sabab ceulik atuh jeung ceulik eta kahalangan ku mastaka bahasa Inggris teh bulu matak bisa aya urang ieu teu gulur takur kita tengah pada sia kulung di komo rek aya kontes pemilihan presiden dewan gara-gara beda pilihan gara-gara beda bendera gara-gara beda keresep akhirna pacokadan eta teh tong loba cekcok gede hulu laras gitu tinggal ieu panangan teh boga ramo hiji jempol kahiji bantuan atau setelin alhok kecil kita kasih mana yang balik kasih hiji lah dengan haji mau urusan duit batur wah memuji atau kusorangan dipuji nu kahiji jempol nu kadua nu katilu jari tengah nu kaopat jari manis nu kalima cingir nu kalima nah itu kedua dan tengah ku tinggi makan sebentar mau waktu nang ngaji atau tengah ku tinggi bagian ngaji bagian kui bagian tutup benar tapi alhamdulillah sing kuring regreg sing kuring reut berang jol kabio wah mabayak di waktu ngaji kalayan jam 10 masih kene wolotot sojana sim kuring reus yakin urang pasir bandera mah ahli kananga siap ke jam 10 ngaji siap ya ke jam 10 mah siap ke jam 12 siap ke jam 1 siap ke jam 3 siap alhamdulillah berarti yakin sim kuring yakin ke urang pasir bandera mah ahli nggak bohong boro-boro ngaji ka jam 3 sia teh sajam ke di masjid burung give hadiah jeung tawasul karek asik komo karena ngaji di ka jam 3 emang yang boleh dalur hadana wa iyyakum ajmain tingali ieu dua ayeuna panangan urang aya dari jina aya ramona ade kita mau makan maka disodong ku 5 leungeun tere beres tah heuh hayang minum tinggal rap ka dieu betul leres teu cobaan ku akang rek tuang rek dahar rek minum tong make jempol we hiji kira-kira beres moal pagawean beres teh ngan gila kecopatan gitu dua remeh leres filosofina naon jempol teh filosofina ulama mata ulama mah geuning diibaratkeun nya jempol nya pendek nya gede nya pendek katak ajeungan mah marah rontok ka obat ngedang berkah alhamdulillah ngan ari pamajikan bobalik mah kumaha zaman ka kumaha bulan mulut montok majikan ajeungan Rajab montok itu lebaran lumayan pan aya rujakat rayagung lumayan kene sapar Kang sapar ngan ayeuna mah alhamdulillah pamarsa Kang Haji jadi sapar teh pas Agustusan botak eueuh perena alhamdulillah dak mondok nih nu kahiji ya ulama teh ibarat naon ibarat ulama makanya ulama tuh spesial ulama tuh luar biasa naon sababna ulama ajengan kiai ustad jasana ke dalam kehidupan sehari-hari sok mulai kabeh aktivitas dimulai urang kadarayana hayang ayeuna boga budak datang ka hajengan yang teh hamil ece ningang hamil 4 bulan pasok aya di dieu syukuran 4 bulanan aya di dieu syukuran 4 bulan aya di imah hilana di syukuran 4 bulan atuh tanggal itu hari duit jeung tanggal panteran pamajikan aya oge syukuran 4 bulanan bimah urang nanya ka urang di aya di dieu syukuran 4 bulan cenah aya lila syukuran 4 bulanan beres syukuran 4 bulanan aya 7 bulanan betul leres saha nu yang ulama ajengan kiai ustad gobrang niat terek kalahirkeun jalan di tengah puting ayeuna usia pamajikan bapak rek kalahirkeun saha deui nu diteang aja raji sia teh nyeunang ajengan ih amit mesti daripada ramus tongan bajengan berarti paraji sia teh tau bidang ajengan sok ngaduan ka heujeun jeung ngadu alhamdulillah
Letak kurang dinya kalau kau lamanya nya ka kiai nya kajengan nya no gitu atur bakal sok kesel kurang mah cing hari kamu balik nu jauh lebih ka dihormat dengan nu jauh lebih ka digama-dama hari kajengan setempat bejar betul cenah eta teh naon cenah nah dengan kukut si punten ari esan kukut kahayang ka jelema kahayang macam ngaran kukut nu ngaran hayam kira-kira osok dibere dahar osok dirisakeun ayeuna paradna osok dipangnyengkeun kanangna aya urang di kajengan nyebut ajengan kukut unggal isuk sok dibere beas sok dipanggenolkeun bumi kah atuh kajengan sebat teu ajengan kukut betak doakeun para kiai para jengan sing paranjang yuswa berkah ilmu berkah rezekina amin putra putrina sing saroleh hati asaskeun perjuangan tentena amin ya Allah ya Rabbal nu kadua aya curug naon ya curug manis batna ayeuna naon jelema beungharna nu dermawan jelema beungharna lain nu koret sabab sok aya jelema beunghar teh koret aya di dieu ge aya kira kudu ngaji koret nu beungharna dermawan naon sababna sabab curug jelema nu beungharna pasti diwaro pulang hulung pada kain teh kunaon pajengan buang hulung nyata rek buludak ieu teh jeung bingung kunaon ieu teh kumaha cenah itu bayar bu bali jeung kori ceuk beunghar teh masalah ajengan masalah kori dewek tanggung jenam tanggung jenam diwaro moal ajengan diwaro ku ajengan teh jelema beunghar mah ceuk Pak RW teh aduh bingung ayeuna Pak kunaon mereka jeung bingung Pak RW masih ki ieu teh lagi romak mangkani kentengna balocor bari ayeuna kahalodoan cai kumaha bari ayeuna aya boleh sayo urunan teh laksana alhamdulillah di masjid bandera mah cai loba keneh panarajan urang itu kudu angkutan cai ka Ciburik jeung ka Cibalak dulu adanya loba ya kumaha meh ceuk beunghar pokona mah ruang masih kita urang barukeun ajengan masalah ruang mah gampang pokona mah masalah ka material bejakeun we ceuk bapak kira-kira di warung mah di warung beunghar mah da seukeut atuh sok lu miskin ngawangkong gitu ceuk Pak RW teh kumaha ieu masih gieu hayang direnovasi ceuk nu miskin teh ruang RW ruang ngawarok mah kira-kira main ruang bayi dari ke masalah eta kumaha sebenarnya tinggal ngadu awe ari sebenarnya cukup berdoaan teh tapi nyaman nu ka hiji jempol nu ka dua curug nu ka tilu jajangkung naon jajangkung ieu mah nisbat ayeuna pamarentah makatakan pemerintah mah posisinya di tengah-tengah punten Bu Kades Pak Sekdes Bapak Kades atau Ibu Kades sampai Bapak Sekdes adalah pemerintah. Artinya siapapun masyarakatnya, siapapun ayeuna rakyatnya, Bu Kades sareng Pak Sekdes adalah indung bapana. Maka sebagai orang tua yang bijak tidak akan pernah memihak kepada salah satu masyarakat. Pokoknya mah rek ngadukung baheula, rek henteu baheula, rek nyolok baheula, rek henteu. Masyarakat abdi sadayana tecut ka hideung teu penting kana paneng eta teh ngaranna pemerintah anu adil. Nu kaopat aya jari manis pemuda. Da rame di hiji tempat teh gara-gara aya pemuda betul. Leres. Sok lamun eueuh pemuda kadang-kadang kolot hungkul pokokna mah aki mah kumaha we marhaba geus ya cukup yo teh budak ora punya gagasan baru pokokna mah kudu kebiar masalah hutang kumaha itu budak ora maka leres karena pemuda sekarang adalah calon-calon ajengan di masa yang akan datang amin doakeun para pemuda di Pasir Bandera sing saroleh amin para pemuda-pemuda yang akan jadi penerus perjuangan masa yang akan datang. Calon kades mah geus ngajajar, calon RT pasti geus ngajajar, tapi yang namanya calon yang akan meneruskan perjuangan di Masjid Pasir Bandera geus aya calonna acan. Hese ka. Sugan aya ieu foto santri dina baligo tangkal kai ayeuna ngabadega, hareupna kasro sirahna nyengsor aya tulisan hareupna pilih nomor 1 calon kiai di Pasir Bandera aya eueuh
calona kiai ngajian mah betak mudah-mudahan para pemudana sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal nu kalima aya naon ieu jari naon cingir teh itu nisbat ibu-ibu hiji tempat moal rame hiji tempat moal maju tanpa aya dukungan ibu-ibu no masak ibu rame nah hiji tempat ibu-ibu nu rame masak ibu nu rame di pasar ibu nu rame ayeuna di pengajian ibu nu rame nganyuk oge saha berita begitu jaka salakina nganyuk tadi aya itu sok punya nganyuk dan bisa salaki aya kira-kira ecek lamun sok nganyuk sok dibayar ku saha lamun pamajikan punya nganyuk sok dibayar ku saha ih amit-amit tanya di urang mah tara dibayar ku salaki ku saha tuh aja kan dibayarna ku duit di salaki setep di aku salaki digadikeun kabeh dibayarna ku duit di salaki ulah sok salah ari ngawang bisi katuliskeun juri bisa salakina digadikeun kabeh Dulur hadani Allah wa iyyakum ajmain alhamdulillah takbir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinggar penting ieu dina dia sim kuring tiasa teu lawang ibu-ibu ahli kampung moga-moga kabeh sing beungeut kabingung amin biasa pada wajah jeung bapak-bapak nu make kopiah moga-moga sing leungit kasusah bahkan ibu-ibu nu make cinung katingali geulisna lamun keur ngariung ngan sim kuring beupeujeuh ka ibu-ibu tong sok parundung lamun salakina hayangeun sarung siapa cerah sarung hayangeun sarung dapat kades dia pasek ke kejotan dan hayang ngawangkong nyalung hayang kades awe tuan termasuk ibu-ibu termasuk nini nu make samping ngan pepeujeuk ka nini ulah sok make legging naon sababna sabab bisi dirawoh ku ucing dirawoh moga-moga sejumlah nu hadir sing kenging kabarokahan as ayeuna tina peringatan hulu dan penting ayeuna amin ya Allah ya Rabbal ieu acara teh dina raragata di madua takriman wa mahabbatan ngagungkeun ngabulyakeun kana peristiwa dilahirkeun anak manusia yang paling mulia manusia yang paling hebat manusia yang paling agung dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dipasian Allah gelar cukup pendek tapi gelar cukup pendek eta bisa mampu merubah dunia betul beda jeung ayeuna Kak gelar yang amat panjang Doktoranos SPD SPDI SH SHI gelar yang amat panjang tapi tidak mampu merubah dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastian Allah subhanahu wa taala gelar ngan dua-duana naon gelarna uswatun hasanah uswatun suri tauladan anu sae kenapa karena memang barometer ayeuna maju mundurnya suatu negara barometer suatu ayeuna kampung lamun hayang maju hiji negara lamun hayang makmur hiji kampung barometerna kumaha akhlakna ulama ngendikakeun innamal umamul akhlaqu ma baqiya wa inhum dahabat akhlaquhum dahabu di mana hiji negara hayang maju di mana hiji kampung hayang subur makmur maka kuncina akhlakna sing halus betul laras kenapa ada kejadian seperti kemarin mungkin sebagian akhlaknya lagi tidak bagus betul laras dari ahlus akhlak mamuan aya terjadi gitu di kampung moal aya perjudian di kampung moal aya perzinahan ieu teh gara-gara ayeuna gobet akhlakna bejat moralna wa in humud dahabat akhlaquhum dahabu hiji kampung akan hancur tersungkur hiji kampung akan binasa lamun akhlakna goreng patut lamun akhlakna bejat leres sok geulana urang ngadamel contoh sabab cek santri lata timu suruh al-quyud bila ditansil mengerti sareng kait kecuali kudu make contoh nuri logika nu nyata hiji negara bakal maju hiji perkara teh kumaha akhlakna kumaha pepelakanana lamun alus melakna pasti bakal alus nu dialana tapi lamun goreng melakna pasti bakal goreng karasana betul leres hari urang di pernah amang ka Tasik antos ka Tasik aja atau ulin gitu pelin ulin wae di Pasir Banera kata Tasik ulin mah Tasik terkenal sebagai
mencetuskan ada menteri yang dinamakan Menteri Perekonomian dan Menteri Perkooperasian. Ternyata cikal bakal ayana koperasi Indonesia di Tasik penggagas. Oh, Sungai Tasik sebagai kota koperasi, betul. Indonesia digemparkan dalam bidang seni. Ayano terkenal sebagai Raja Dangdut Haji Roma. Kurang mana ya? Intinya boga grup Soneta Soneta diambil dari mana? Kampung Songgong, Desa Negasari, Kecamatan Tasik, Kabupaten Tasikmalaya. Tasik bisa sengit ku sabab aya Mang Haji Roma Irama. Resep ka Mang Haji Roma Irama resep. Abdi mah eceu ain hanya resep termasuk dulur ka Mang Haji Roma Irama. Di mana mah teh dulur lalakona Kang Pajengan pancena bejana Kang Haji mati pagelaran ayeuna mukim di Cijati ari Mang Haji Roma Irama biasa geuning ti Tasik kumaha lalakona kieu eceu pancakakina pedah Mang Haji Roma Irama jeung abdi akina sarua aki-aki. Sudah betul kalau tidak ngikut aja. Dan Mang Haji Roma Irama mah kami oke itu laguna jadi nasihat, laguna jadi fitwah, betul. Laras teh? Hebat Mang Haji Roma Irama, bahkan baheula geuning nyalonkeun jadi naon presiden. Dawi mah teh jujur penting ayeuna lamun teh mah tahun 2024 calon presiden teh Mang Haji Roma Irama abdi kumaha jadi tim sukses ge. Naon sabab Mang Haji Roma Irama setiap permasalahan pasti dijawab ku lagu. Pak Presiden ada yang meninggal langsung lagu gali lobang masih gitu ngan lamun presiden Mang Haji Roma Irama pasti agama menteri agama Mansur S. Naon sabab Mansur S mah lagu nyanyi pasti pakai guna rembulan tuh Bandung ditasi teh guna meditasi teh guna betul leres pokoknya mah kabeh ngan Menteri Pembangunan pasti Iwan Fals cek urang teh Pak Presiden aya mah sigit rek kruk lapor ka Menteri Pembangunan cek Iwan Fals bongkar. Oh gitu bener. Alhamdulillah ngan keung kan keungna naon lamun ayeuna Mang Haji Roma Irama jadi presiden keung lagu Indonesia Raya lagana diganti. Pan lagu teh Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, gitu nih. Ganti ku Mang Haji Roma Irama ada aja lagu teh apa? Indonesia ya merdeka. Tuh dulu pacarnya kieuan nyegelan. Alhamdulillah. Mata pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tepati-pati aing diutus kalap dunia, tepati-pati kaula diutus kalap dunia, terkecuali keur nyampurnakeun akhlak talajakna manusia. Yang saha itu akhlak talajak manusia teh? Apakah Rasul diutus ke umatna lain? Tapi Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pikeun sakabeh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Naon sababna lamun ayeuna urang kategorikeun tong nyaritakeun Pasir Bandera, tong nyaritakeun saayana sadesa, bedituna sakabupaten, bedituna saprovinsi, bedituna sa Indonesia. Memang Indonesia mayoritas Islam, tapi lamun berbicara tentang dunia, penduduk dunia sekarang mencapai 6 miliar, 1 miliar Islam, 5 miliar can Islam. Lamun Kangjeng Rasul diutus ka nu geus iman mungkul, Kangjeng Rasul diutus ka jelema nu geus Islam mungkul, berarti nu 5 miliar mah Kangjeng Rasul teu boga kewajiban. Kangjeng Rasul teu aya urang sebagai penerusna, maka kewajiban urang sadaya dina raga meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dina raga neraskeun perjuanganna urang sadaya ngahirup-hirup agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya tekeur ngahirup agama Islam, memperkenalkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ka budak urang, ngawawuhkeun Kangjeng Rasul teh lahirna di Mekah dinten Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kunaon disebutkeun tahun gajah? Sabab waktu harita di negara Yaman aya hiji raja nu ngaran Abraha teu ridho teu suka di mana
aya di Mekah aya Ka'bah nu sok dijarahan. Woi, kunaon jelema teh meunang jarah ka Mekah teu suka teu ridho aing umat Islam atau seluruh manusia jarahna ka Mekah. Ayeuna mah supaya kabeh jarahna ka Yaman, geus we nyeun Ka'bah tandingan Abrohah nyeun Ka'bah di Yaman ngan hanya ka telah depan gitu kan di mana nyeun ayeuna jelema nu hasud mah kitu. Li anna hasud la yasurul maksud. Ketika di Makkah ayam ayeuna Baitullah, di Yaman ngayakeun Baitullah. Ngayakeun ayeuna sapertikeun Ka'bah supaya dijarahan, supaya ayeuna didatangan dikunjungi. Teu laku tungtungna nyeun reka perdaya. Persis we tukang warung pan kadang-kadang nyeun deui warung. Kitu laras. Tukang ekonomi pasiana jeung tukang ekonomi di tukang bisnis pasiana jeung tukang bisnis teh teu aneh eta mah ngan seorang jenderal seorang tentara ayeuna di Yaman di mana ayeuna teu sukses di mana ayeuna jelema teu daekeun jarak ka Yaman maka ngayakeun reka perdaya ngerahkeun sakabeh bala tentara na ngabring bertentara gajah rek nyalang ngarubuhkeun Ka'bah maka Allah masihan ayeuna saha putusan masihan malah tentarana ngalangkungan burung ababil teh diabadikeun ku Allah dina surah Al-Fil. Arapa kana surah Al-Fil teh. Kira-kira bacakeun deui atawa ulah. Kira-kira bacana korikeun atawa ulah. Wios tadi terus aya kori wios. Moal amak lamun geus impeuring dikorikeun. Moal ngamakan. Rek atuh kiraku. Siap kompak sadayana siap ngasih kuring pokoknya ka urang dia teh neng si mana kuring maca Al-Qur'an teh neng ngupingkeun supaya menang ganjaran sararea maka sararea nyebut Allah sararea nyebut Allah siap kompak teu nurutan mau kerek jadi sukan ngan rek karos ka ibu-ibu ganjaran ibu hayang panjang hayang pendek hayang ageng hayang alit dengikeun Pak pengakuan para korban ibu-ibu urang pasti panera hayang panjang di badak ganyaran cok bu supaya badak yang panjang ganyaran aku simpul di komando lamun leungeun diluhurkeun heula waka eureun nyebut Allah siap cak awas syariah masalah cak Bismillahirrahmanirrahim lacak cekuing lamun leungeun luhur keneh meber keneh lawang keun oh tarik geus bocah siap katu balikan awas yang pendek poe sisirian sia teh hayang pengap nah aja we bisa buka pajak tengap sing tereh cager amin pras nya udah karek bismillah punten jadi kieu teh sabab saur Kang Rasul di mana urang boga sora bari kayan rada alus meusan wayahna lamun maca Quran make lagam nah simpuring kudu ka urang dieu lamun lagam Al-Qur'an teu meunang sesuai daerah panaya cuena teh Islam Nusantara artina wah bebas silakan baca Al-Qur'an ge kumaha kondisi ayeuna keadaan lamun rek urang Jawa make lagu Jawa lamun ti sunah hek make lagu Jawa nah aya kitu aya kuir contohkeun di sunah Al-Qur'an ara'aital ladzi yukantibu bidin padzalikal ladzi yad'ul yatim eta ajengan geuning digeutuan nyontokeun ari nyontokeun teu meunang har teu meun lagu Al-Qur'an mah he ku Qur'an we hungkul gitu aya lagamna leuzat
ngan cenah kumaha lamun lagu kori dipake ngomong sudah teu naon di pasir bandera mah salakina tukang kori pamajikanna tukang kori ngomong sudah dikorikeun he eueuh ari bisa balik ti masjid subuh keneh mama akan ipapan hayang ngopi molat ku pamajikan anak kori ya tukang kori antosan guna sakedap cek pasal keseng oh kurang dengan naon cek kenapa karena dengan sedih hidup menjadi indah dengan agama hidup menjadi terarah dengan ilmu hidup menjadi mudah alhamdulillah kumaha cenah lamun salati Al-Qur'an kening sholawat kening ayeuna mah loba sholawat make naon lagam dangdut lagam lagu India teu naon sholawat mah mun Al-Qur'an mah mihape titik teu kenging haram hukumna dosa hukum kumaha lamun barak ngapakeun yakulu salian ti Al-Qur'an boleh ngapakeun yakulu ngapakeun afiah supaya teh bisa pilun sulasiun idayu jarodu abwabuhu situn kama satu serodu fa'ainu intuk tahbimadin paksiri audumma au fattah laha bil gobiri sungguh sampai mati aku penasaran kemudian bahasa di Roma Irama kayak kulu alfiah rek make bahar basit bahar rojat bahar tawil rek make bahar udin urang basit banera hehe nu penting mah budak babari ngapalkeun tereh ayeuna asup kana otakna laresep ngan Quran mah mihape teu kenging make lagu-lagu selian ti lagu Al-Qur'anul Karim dulur hadani Allah wa iyyakum ajmain tuluy ieu teh oh pandiri karek bismillahnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Gong ai leun ka handap paranyang cek kuing kumaha leun lamun di luhur keneh parane leun di kahandapkeun paranyang geus bade gong ting geus konsentrasi keur ngadi oh ojeuk jam 11 kitu tuntutan baralik aing dari mana-mana ge Kang Haji abdi mah tara leuwih ti sajam urusan leuwih ti sajam lembur siap lembur poho deui akang sudah telepasan deui aya cai bios aleuh teh lah dia dikunci keneh cina gitu Allah si Sahrul kan lamun ningali cai kieu sok nyanyi bios nyanyi si Sahrul kan yang sok gitu kamu ningali cai teh sok kieu Delekalia mana dem sepyaru kareke dina meja menita aya susune teu aya kopine si Sahrul kan di masa aya kopi jeung susu urang mah teh soya kieu engke janari sok pakai itu kaki udah mah ngahaja we di kieu ngaji teh ayeuna makan haji punten di Sukabumi naon sababna di Jatiwangi naon sababna kuing pernah ceramah uci malam Jumat hujan dari keur siksa kubur da siga leos anjingan hapunten abdi ka WC heula abdian ampun abdi ka jamaah heula da teu balik deui teh ti WC teh bali leungeun jurig di WC aing datang aja ya bungkal peko resep dengekeun resep juga balik kurang datara gunungan Bustami Barli kurang antara gunungan selama panitia masih ada insya Allah saya konsisten sampai jam 1 siap jam 2 siap sampai subuh siap non sababna sabab urusan abdi dan jeung tolat dan jeung Bustami tapi urusan abdi jeung panitia alhamdulillah euy eta mah ulah diangat teraskeun ieu teh leuwih sajam bios moal ngamakan Allah Subhanahu wa taala ngadawu bahasana teh kieu lamun kudu ngawangkong nama ieu teh bahasa Arab ngan Al-Qur'an ayeuna diwahyukeun wa Allah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat indah kudu nama lamun make logat Jawa atawa logat Sunda beureun kieu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil urang pasir Bandera nah maneh anjeun teh ayeuna teu apa nah anjeun sadaya teu uningan kumaha Allah Subhanahu wa taala
kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, memperlakukan orang-orang yang bertentara gajah disebutkan kaum ya. Alam yang al-qaidahum bitadil, Allah yang mereka perdaya sehingga kita bisa aya manfaatna ke orang-orang yang bertentara gajah lu dipimpin ku Raja Abraha teh. Tarmihim bi hijaratin min sijil, Allah marentahkeun ka manuk supaya maredokeun kana sijil. Sijil teh teu riwayat mah hiji batu anu seuneu anu hurung dicanakna di neraka. Kusaha ababil, ku manuk anu ngaguru, manuk anu ngaguru baru anu gerak ai sugan teh keur baheula mah tafsiran ababil teh ngaran manuk cara dikukur gitu. Si horeng teh geuning ngagulung, ngagulung teh ngaranna ababil, manuk nu ngagulung. Sehingga pajalahul kasim makul eta tentara bergajah ya nu dipimpin ku Raja Abraha ya. Pajalahul kasim makul kabeh ayeuna simperkel saperti gendang dan kasim makul anu dihakanan ku ulat ku hideun. Jadi dina pawar dina padalempengna eta tentara bergajah nu samangka mubakaran teh nu rek ngancurkeun Ka'bah teh tiaman pimpinan ku Raja Abraha teh paeh modar ludes dihancurkan ku tentara Allah ngalangkungan burung ababil. Ngalaboreng jaritakeun akhlak. Ceuk ulama akhlak kabangi kana tilu. Hiji aya akhlak ka Gusti nu ka suci, dua aya akhlak ka Kangjeng Nabi, tilu aya akhlak kana diri. Geus saja deui. Hiji akhlak ka Gusti nu Maha, dua akhlak ka Kangjeng, tilu akhlak kana bisi isukan aya nu teu tolak nanyakeun ka ece nyaritakeun naon ajengan di Jati teh eta we nyaritakeun tilu perkara pokona mah akhlak teh aya tilu. Hiji akhlak ka Gusti, dua akhlak ka Kangjeng Nabi, tilu aya akhlak kana diri. Mejeuna sakitu ge aya bawon bani ece kamari teh tolak di Pasir Bandera atuh jauh panghareupna nyaritakeun naon teu euy aya di dieu kitu aya. Bang lebe pas balik ku kahe poho kabeh. Kos tuh tunggu di madrasah mah kos tuh nanti. Balik we ka imah tanya ku salatina. Nyaritakeun naon aja nganti kali ka bareng hedegeuna. Teuing babana hees. Aya di dieu kitu aya. Hiji aya akhlak ka Gusti nu Maha Suci, kumaha cenah dengan akhlak ka Gusti nu Maha Suci. Allah ngendika dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kudu ibadah, kudu nauhidkeun ai muwahidu, kudu nauhidkeun anjeun sadaya urang Pasir Bandera ka saha ka Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Jeung mihape teu meunang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi urang sadaya ulah saeutik-eutik acan Allah wasiat ka urang Pasir Bandera mihape kudu wungkul ibadah ka Gusti. Yakin urang ieu pahamna ahli sunnah wal jamaah yakin. Moal aya anak buah Al-Zaitun moal ieu mah moal aya teh aya ibadah ka Gusti Allah wala tusyriku bihi syai'a, teu beunang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sok aya ngeuceuk di lemur mah akidah teh mengkol tina iman jadi teu iman, tina iman jadi kufur. Contoh nuri logika nyata pedah disada manuk surit kuncuing boga keyakinan bakal aya anu manuk mau sulit kuncuing dijaga cenah bakal aya anu amat. Lamun keur jadi santri mah kan curing mah ngajar ku teh dak proyek. Oh sia eta mah proyek teh bejakeun moal teh nini nah puas ari teh. Kalau itu kan tahliat teh geus dibagi sarimi hidup kali dia. Lamun nu beunghar mah sarimina mah sedap, lamun biasa-biasa mah koperamen. Sami dia. Nu dibedakeun teh ajengan jeung masyarakat biasa mah ajengan mah sarimina 3, ale-alena 3, rokona sabungkus. Ari masyarakat biasa mah sarimina hiji, topramena nyata eta na hiji, rokona sabatang. Akur. Dia gitu. Oh, akur modelnya. Wala tusyriku bihi syai'a. Manuk sulit ucuing dicada, cenah bakal aya anu. Padahal yang namanya kematian bukan anu makhluk anu nangtukeun, tapi Allah Subhanahu
Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saur pangarsa guru urang sadaya tadi almarhum anu ngantunkeun lamun horek maot mah waduhkeun cenah sakola. Udah geus waktu damot kudu dikobokep maot teh leres teh. Leres gitu. Jeung di mana urang ayeuna datang malaikat Israil eceut teu meunang ditempokeun sanajan samenit sanajan sasaha hayang maju sanajan sasaha hayang mundur sanajan sasaha teu bisa kajantenan di mana dihamerang dileles eceut keur ngalaput teuing eceut ngecek urang eta malaikat Israil ieu sida turun heula anu ngalaput teh eceut nyang saya kata kalput teuing diturunkeun ke di kerek make taman udah geus ajangna di dinya Palsa aja kan dileres kene aja keur acara pamosan walimatun nikah pembukaan ku ayat suci Al-Qur'an palsa aja nan karek bismillahirrahmanirrahim juga fokus ke baca Al-Qur'an mata pantas geuning jelema di maot teh kumaha keur kebiasaan karesepna di alam dunia jadi jelema maot teh kumaha resepna di alam dunia mata biasakeun karesep teh halus aja gimana teh karasep teh hayang ngomeh HP sia teh maot nah kau deukeun ngomeh HP aing. Terus gitu, enggak aduh HP teh. Nah, wadul lah. Kalau enggak kami ge boro-boro brakor hati-hati di ini gara-gara HP CLBK cinta lama bersemi kembali. Telepon kain cun hek dibalikeun jangan usum naon di Jakarta. Usum demo aki, hayang atuh aki pai si demo. Samaruk demo teh ada harum mun sia. Masya Allah, tabarakallah. Bari kaya mau teh datang ngageretek taya tempo. Waduh mere nyaho leres teh. Eta maot ngadodoho beresep di poho-poho datang teu mere nyaho ngageretek taya tempo. Taya barang, taya puting, taya raja, taya kuring di mana aja gesumping teu meunang bung awaking laras gitu sok aya lagu baheula geuning kol cincang teuing manu tingkeun tina tompos ka kolom babasata eta teh bahasa kira takang lagu nyepan cincang teuing hai urang pasir padar hirup di alam dunya sing cing boga kancing saling sangsat bagai ikat tahu sababna tuh manu tingkeun jiroton malaikat dicuekin nu budang teh peuting plus kakolong di mana aja akan diasupkeun ka jero pakuburan Bapa satar bulan dan bakal papangis jeung malaikat munkar jeung nakir bakal nakor perihal amal urang lamun alus dibales alus lamun goreng dibales otak persiapkeun amal urang sing jadi tinggalina singgara tol ngaji singgara tol mingguan singgara tol salat berjamaah singgara tol gotong royong ieu mah diajak ngaji hararese jumahan kadang-kadang pagurang-gurang di ditu uga teh gini da mantong ka masih kita seperti keun lahang tina tangkal kaum asup kana lodong ai lahang tina tangkal kaum kana lodong eceuk nyak celakan atau nyurulung kecelak sore lumayan tapi lupahekeun kana katel pertanyaan nu kadua ari bahekeun lahang tina lodong kana katel di kecelak di sakalikeun bersih jelema rek mantog jumahan kecelak setengah 12 teh tiluan kecelak tujuhan bahekeun ku imam kakarek assalamualaikum da pas sadak kang ngalawang pantau teh di ditu mah di ditu teh di mah tu nyampe itu teh dia heula cek pamajikan di akang jumahan teh asa ieu teh pangpare balik asa pangeula dan capetan pamaji salat di akang salat ieu mah ngawangkong teh mama beupeun ini paneurik atuh mantog pahala aya gitu gitu aya nya tah aya bae cek urang toro jawa teh soal manuk buuk ge sada cenah eta bakal mere anak ih amit-amit aya kayak gini nanti takut sok ditah asalan teh bapana berita manuk buuk udah ketikanya ari manuk buuk itu dibabari ari manuk buuk ngakorokan diantar buuk eta mere anak mah sok dibalik Jos teh kupu-kupu cenah ka imah bakal aya. Oh, ece lamun kupu-kupu ka imah satahun ge aya teh mah ya. Benar gitu. Hiji deui ece lamun ka kerajaan leungeun ka tuh leungeun keca cenah bakal narima.
Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Abdi mati isuk tadi nepi ka ayeuna teu boga rasa boga duit tapi yakin bakal mere do. Sia teh. Urang teh meuli kana wajah duit emang. Tapi mah jauh dijujuk amin teh geus salajana nyak teu maksud rek nyangan duit teu masa leungit. Duit oh celaka pasar mah nu balik sok hayang di kardusan ka haji teu hayang sudi ayeuna balik di kardusan teu. Oh cenah-cenah naon cenah ngomong-ngomong kardus eta mah bisi poho ingatan jaya kata geus hanya teh ngaji. Heh. Teraskeun. Oh ya Allah Allah kene. Dua urang kencang. Dua aya Allah ka Kangjeng Nabi. Nah kumari Allah ka Kangjeng Nabi. Lamun urang ngaku cinta ka Kangjeng Nabi, korbankeun apapun yang kita punya. Hei, moal aya urang, moal aya langit jeung bumi, moal aya surga jeung neraka. Lamun kaya asbab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ajaran maduki ka pasir bandera lamun aya wasilah Kangjeng. Minimal atuh inget ka Kangjeng Nabi teh maca sholawat we sia teh. Saputaran bulan mulut lobakeun maca sholawat. Ieu mah hayo we ngomongkeun tatana ngomongkeun salaki. Ieu abdi mah geus sakit teh mantap dua kali lebaran nah salah sakit teh Bang Toyib. Abdi malah dia sakit sok balik kan hanya ka ieu rek teh moal duit sia tah tara moal duit. Eteng abdi malah dia sakit sok balik hanya ka salah kami mah duit terus gini mah kami toha. Mitoha ngomongkeun. Ayo sok ngomong mitoha ya. Tadi ngeukeun sok ngomong mitoha nu goreng mitoha tukangeun eta teh bakal hapahuih ya. Maksudna mau aya barokah. Aku goreng mitoha. Aya di desa kitu aya. Atawa goreng salad di aya di dieu aya. Punten Kang rek aya we rek awe bare panji bagian laki. Kang punten di dieu aya we goreng sare ka salaki aya. Ciduh cak citu kira beungeus salaki lamun teu boga duit aya. Aya bimoli bibir monyong 5 cm lamun salaki teu usaha aya. Apa urang aja awe nu kitu hareupeun imahna aya buruan tah. Tapi alhamdulillah surga haji itu suka uning awewe urang pasir bandera mah sarolehah alhamdulillah ai salakina keur loba duit mah aruae gitu 5.000 alhamdulillah 50.000 nepi kada alamin wah maca sholawat kumaha ieu teh urang teh lobakeun beurang jeung peuting urang tanda cinta ka Kangjeng Rasul salah satu cinta sejati sok loba nyebutkeun nami salianti ayeuna Kangjeng Nabi taroba disebut lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi ngaku mika apa mika cinta ka Kangjeng Nabi minimal banyak menyebut jenengan Kangjeng. Saur ulama geuning dina kitab duningakeun wa'lam annal itina bi maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun urang ngaku cinta mika apa kana mulutna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah bi'it amit ta'am wa qiraatil Qur'an wa qiraati usulitin nabawiyah. Cek urang nama loba sodaqoh loba maca Quran khususkeun demi mika cinta mika habah ka Kangjeng Rasul niatan maca Quran kaituna urang loba nyaritakeun jenengan Kangjeng Rasul ngalakungan pangajian samodel ieu ngalakungan urang maca sholawat sok maca sholawat sok Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika malaika sholawat besatika jadian mun diajak pangajian mun sok moal katirisan loba nu tengah hadiran ya Nabi salam ya Rasul salam alaika la malaika sholawat diajak ngaji camerut elang alabatan gelung
tungtung nakalah murungkut barina nyonyo simut kita biar aja jadi lamun kamu cinta kan Rasul seukeun maca sholawat keur gegeroh maca sholawat keur nyeusehan maca sholawat keur ngeyong-ngeyong budak maca sholawat teu sing kreatif atuh ieu mah ngeyong-ngeyong budak teh hayo lagu yang domer ih salah tuh itu urang cinta ka Rasul minimal tanamkeun dari sejak dini tanamkeun sejak ayeuna cinta ka Rasul ngalangkungan memperbanyak sholat banyak sholat berarti lu cinta karena diri urang teu jalan lah cinta karena diri kumaha lamun urang cinta karena diri minimal urang aku cinta ka Kanjeng Nabi minimal akhlak urang sineplak 100% akhlak Kanjeng Rasul tong jawab teuing bagaimana cara makan Kanjeng Rasul bagaimana cara minum Kanjeng Rasul bagaimana cara tidurnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tong lamun teuing ngeuceuk cara tuang cara leuleut Kanjeng Rasul sok urang akurkeun peuting ayeuna lamun urang aku cinta ka Kanjeng Rasul tiba heula saur Kanjeng Rasul di mana urang rek teuang rek ngaleueut nu kahiji la yashrobanna ahadukum ko iman hiji urang pasir bandera lamun ngaku cinta ka Kanjeng Rasul ngaku mikahabah ka Kanjeng Rasul tiba heula hiji teu meunang barang minum ceuk urang mah ngaleueut bari nantung rek nanya ka urang pasir bandera geus sabaraha puluh kali minum bari nantung lan komodina bos mah kotor langsung gitu jadi sawah mah jeung katel boro-boro kana gelas ceuk bari cali jeung minumna ge sunat 3 kali geuning legot ieu sih contohan bios tah ceuk lamun ceuk ahli fikih mah ya teh sebutna cai tohir mutahhir saur pangarsa Kang Haji di Sukaweni cai teh kabagi dua cai tohir mutahhir cai tohir gue mutahhir ai cai tohir mutahhir mah cai suci nyucikeun bisa dipake nyeusehan bisa digorok bisa wudu pake adus ai cai tohir gue mutahhir mah cai pake wudu bisa teu pake gerok bisa mani bisa nyeusehan bisa ngan teu bisa dipake wudu jeung adus ieu mah cai tohir mutahhir suci teu nyucikeun artina bisa dipake gerok pake nginum pake mani ngan rek dipake wudu mamahi adus komo matuh minum deui hiji layas robanna hadukum qaiman miape urang pasir bandera lamun ngaku cinta mikahabah ka Kanjeng Rasul detik ayeuna menit ayeuna lamun rek aleueuh teh cali heula siap oh tong make jauh-jauh hiji we sing ngake jadi rek cali rek teh cali heula Kanjeng Rasul ngawakel teu meunang hinung bari nangtu nu kadua Kanjeng Rasul ngawakel la yasraku wa la yaqulu bisimali di mana urang pasir bandera rek minum di mana urang pasir bandera rek barang dahar di HP teu meunang ku panangan anu kenca osok barang dahar ku kenca osok ngaleueut kudu kenca tara alhamdulillah ajengan kunaon bisi ulah naon ulah ayeuna ka dahar kudu kenca nginum kudu kenca bisi geuleuh lain berarti cecewok lain saur Kanjeng Rasul li annas saytona yakulu wa yashrabu bisimal sabab setan pagaweanana di mana barang dahar di mana nginum sok make leungeun nu kenca jadi di mana urang pasir bandera nginum jeung barang dahar kudu kenca eta teh nurutan set kembali molot kali juga setan atuh ulah terus akhlak minum akhlak ngaleueut akhlak barang dahar nu katilu akhlak sare kumaha akhlak sarena kudu boga akhlak Kang minimal saur Kanjeng Rasul lamun urang rek sare ulah waka sare samemeh ngalaksanekeun 3 perkara hiji ulah waka sare samemeh minta syafaat sakabeh para nabi 2 ulah waka sare samemeh urang dieu tobat heula ka Allah nu katilu ulah waka sare samemeh ngalaksanakeun haji jeung umroh heula kira-kira urang dieu kuat moal kewak nyebutkeun moal aja tukang mah dipacok hiji teu meunang sare samemeh maca Quran satamatan
kumaha saur Sayyidina Ali di mana urang maca surat Al-Ikhlas 3 bageulkan faqad khotamatil Quran seolah-olah maca Quran satamataan jadi mesare teh urang maca kulhu 3 balikan osok kur eling mah dari mah sarua gitu lin no kadua teu meunang wa kasare samemeh minta syafaat ka sakabeh para nabi kumaha carana di mana urang maca sholawat sareng surat ka kanjeng Nabi maka seolah-olah keur minta syafaat ka sakabeh para nabi naon sababna sabab kanjeng Nabi adalah kuncina syafaat mata kana sholawat meh syarat teh nu katilu urang kasare sampai melaksanakeun haji jeung umroh heula kumaha di mana remesan ngajikeun haji jeung umroh heula di mana mesare maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maka pahalana sarua jeung ngalaksanakeun haji jeung umroh horeong urang di ka Mekah hoyong jarah ka Maqam Rasulullah di Madinah hoyong gaduh artos henteu daftar acan selamat bermimpi ya minimal aya kahayang atuh Kang nu nanya teh iraha eueuh rek ka Mekah iraha akang rek ka Mekah di mana mun abdi Mekah katana haji di tanah haji apa haji gatara kuduna kumaha mun aya nanya akang iraha ka Mekah eueuh iraha ka Mekah jawab ku akang jawab ku aja insyaallah tahun payun 2024 urang pang hideung jeung nanya geuning can ka Mekah keneh 2025 tahun payun 2025 pang ieu jeung anu nanya teh ya 2026 tahun payun tah kitu gitu mah gimana Mekah moal betak minimal aya kahayang betul aya kahayangna diakulturasikeun dalam praktekna minimal urang daftar minimal urang kudu cenah ka Mekah da Mekah bedah waina mah kolot umur geus kolot bari antrian Cianjur sampai ka 15 tahun cek hiji kawan mah 10 tahun ge bisa ngan ayeuna umur geus 30 tahun mah kira-kira kabur leuwih di ditu naon teh sabab ibadah haji mengandalkan bukan hanya fisik hanya pesak tapi jeung fisik betul laras teu kudu siap fisik siap pesak dulur hadana wa huwa iyyakum ajmain kadang-kadang urang sadayana teh sok poho boro-borotan akhlak nu jauh kadang-kadang carana makean carana nginum carana sareke dug sare kadang reup sadugna kadang-kadang dahar saamna leres teu cai saragotna kumaha we teu make aturan teu make ilmu sedangkeun al amalu layu sama ibadatan illa bil ilmi amal teh disebutkeun ibadah lamun teu dibarengan ku ilmuna lamun jeung ilmuna rumah tangga bakal sakinah mawaddah warahmah lamun jeung ilmuna usaha bakal barokah alhamdulillah jeung teh guru di juru do dipantau ari teh jeung ilmuna bakal teu geunaheun cari bahasana imana gedong sigrong mobilna ngadamong duit apa cocok nyakan tong hareupeun imahna aya daug sing kolongkong pamajikanna geus sagelempong make kokorong sagede gong hanya kal teu boga elmuna panggih jeung salaki sok pabagong geunah teu kitu teu geunah kajenting boga elmuna salaki teu kawin bintik kana keusik imaha tina pilih pamajikan tapi kieu resik kumaha penting sing kitik alhamdulillah ngeunah keneh kitu aya boga ilmu mah nya insyaallah jadi dagangna timbul hutang tadi nama timbul tapi gara-gara ilmu nyata ajengan abdi mah ditakdirkeun kalau teh boga salaki teh ku ngaji kedul ka masjid teh rek berjamaah punten ejel bisi masih panera boga salaki Allah takdirkeun kedul ngaji cobaan ku ejel beresu semangat beresu atuh lain ini kakak magante apa sih paingan panggil jeung bapak-bapak urang teh ara rompong beunang sok beresu harus tarina pati bolaki da ku ilmu mah bakal beda leres teu pan manusia dimuliakeun teh ku ilmuna lamun urang direnekeun jeung sato sarua urang teh hayawan ngan kacek manusia mah aya pasol kori jelema mah hayawan nah hayawan nu natik lamun direnekeun jeung muning sarua teh hayawan saur ulama mana tikoh urang teh sarua hayawan ngan lamun rek derajat kamuliaan mulia keneh jelema daripada sato leres teu naon sababna apalagi jelema dibere ilmu ladang ilmu mah luar biasa dibandingkeun jeung sato mulia keneh jelema naon sababna tingali sato nu ngaran muning lamun zaman baheula ngawuluku ngalektor Kang memeh aya muning ge pampan ku muning laras kitu sok taros ka sepuh kapungkur di dieu kadang-kadang pan bahasana ge
beda ka muring teh aya bahasa Arab nu khusus jenting muring ayeuna sato tapi diwajar kudu boga muring ngartieun kana bahasa Arab aya bahasa kia aya bahasa ki aya miir terus gitu ari wako yakin wikoya ta cek santri mah raksa eta muring ayeuna hancak ulah kaliwat eta muring di kia kudu boga muring da ngartieun Kang nu kaliwat hancak terus gitu ih hebat ngartieun kana bahasa Arab hebat lamun muring na hiji ki minang muring na dua kia makanya lintasnya hati-hati. Nah, ada urang pasir panera, gawe di sawah, gawe di kantor, gawe di mana di kebun, di kiak-kiak ku ada tuh teh ngajampor ka masjid, gitu kalau itu pun ini aya. Aya di dieu kitu aya. Ih, aya wae aya. Ningali teh kang ida pekolan, meder, cek kamu nih teh. Cek santri aya tina daro ya dulu, muter mudik eta haja, muter eta teh galengan, ulah dirempak, ulah diliwat, pada eta teh galengan batas kurang mah. Mudik ngawaro teh, ngawaro kan. Ari urang pasir panera abong-abong pacul eueuh matangan. Aya tanya maju si maju tegan kasih si we. Geus puguh teh wates batur, hayo dieser-eser. Sugan euy di mudik. Laras gitu? Ngan mau ayah di dia mah moalnya. Moal. Nu jadi pertanyaan, di ngambes digawekeun kudu boga muning teh. Sugan aya nu kagawekeun, pangarsa muning mangga ieu artosna ka muning keur boga muning. Keur boga muning. Mun nyamere ka muning bae edan. Kanu boga muning nu gawe, muning nu dicepret, ari dibayar nu boga. Ari muning kabagian teh duitna. Kabagian teh. Kabagian kan aja. Sabaraha 2000 perak. Jambor dek misireukeun huluna lain. Yo kamu ning hulu geus. Yang parame keur bisidakeun cokorna. Janis. Jang naon atuh? Diherek buru boga muning eta pecut hargana 2000. Tina rapia geus beak nu 2000 dibeli ke rapia dirara deui pake mecutan eta muning. Nu gawe muning nu capek nu dibayar nu boga rugi teh. Rugi itu mah bodoh teh Kang, jelema bodoh teh mata kudu daek ngaji. Sia teh kudu daek ngaji. Sok loba alasan, loba atuh da boja bagi hujan di bapak ge udah dipakai dulu sia mah. Kang rek ngaji lain ka ulah teh tuh. Heeh, mengaku mah mun ka pengajian teh teh hujan makanya teu kapayu. Ini aja geus pikiran mantap ka urang mah. Aya di dieu kitu aya. Ibu-ibu jadi alasan. Ajengan hapunten abdi mah tacan tiasa mingguan ari kitu kumaha abdi mah borak kali alit keneh ari kitu kumaha daripada borak teh ngaganggu ka batur bali pangajian mending abdi mah teu ngaji ningan ke budak mah geus gede cek ajengan teh ceuk geuning ka mana eta budak geus agung tara keneh mingguan ajengan mah teu apalun abdi budak leutik deui hayo kitu jadi laras gitu nu jadi pertanyaan ikang teh beres sawahna yeuh rek waktuna panen muning alanto deui kana kalengan dipersilahkeun teu kudu boga parete mangga pakarsa muning daking da moal salila bisi rek ngagale sawah mah mangga kitu henteu boro-boro eceuk ngalapreng we kana kalengan boga muning eta boga muning sisi kan bawa panawa halik sia persis urang dieu pajak dibayar ka pamarentah motor dibayar pajakna bumi dan bangunan dibayar ayeuna pajakna kumpulkeun bupati jeung pendopo di Cianjur sugan aya urang pasir panera mangga urang pasir panera deui teh pendopo teh meunang ti salira lalagot we ka pendopo bebas kitu teu dijagaan Kang mana KTP anu golong kartu vaksin heula nasib kami jelema bodoh laras itu tapi insyaallah urang di mah pararinternya amin galetol ngaji amin sing aya tapakan hikmah tina pangajian teh minimal kana mingguan getol amin berjamaah pinuh amin badan aros pangarsa ajengan dugi di dieu berjamaah tiasar nepi ka magrib namahan ngurangan jujur atuh namahan ngurangan namahan ka magrib mah ti magrib ka isya namahan ngurangan ti isya ka subuh namahan ngurangan lamun asar 4 jajar magrib mah kali 2 jajar isya mah kali 1 jajar tungtungna subuh mah 2an we ngajajar imam eta nu koma nu adan kayak aki-aki aja teh menahun doyum miran
geuning pek teh adai insya deui hati-hati deui bari geus pikun euy cenah hudangkeun jam 3:30 atuh hati-hati geus pikun hudangkeun ci atuh budak kolak ka mana di Pasir Bandera teh sumangga geura ka mahigit geura ka jaraman geura ka jaraman geus di jaman mah geus sare ge teu naon-naon beuda nyalipi atuh hudangkeun di leuweung teh geus beres geuning eta korban hati-hati teh we geuningan pupujian sok baheula dibacakeun teh geuning ling umat muslimin muslimat ayo orang sholat berjamaah subuh beda negara sudah di jam subuh ya gitu cek eta hati-hati tujuh balikan kali-kali umat datang seurang-urang aja datang pola nama Kang ayah sampai kerete asa di PPD si eta mah laras gitu dia gitu udah cek urang kumaha di dieu kayak itu ge naikkeun ka masjid Kang tungtungna hati-hati pusing asi-asi frustasi tungtungna di absen Kang sampai ke Maman Agus Jejen Andri Omar geura kamar higit aing keung di masjid aya pasaran sugan teh ditah salat cek si horeng teh kalumangeun di masjid peda aya pasar dah kalah mah deka ini pasar teh mah bulan di masjid heuh meutak jiga teh eta alasan ajengan panak umur jamaah teh aya pasaran di mas kumaha tuh ajengan solusina ieu lah aya mah solusina supaya masyarakat lain berjamaah daek minuhan masjid detik ayeuna menit ayeuna pasaran pinahkeun ka mana pinahkeun ka imah RT Ampura Pak RT moga-moga Pak RT sing panjang umurna amin amin ya Allah ya Rabbal Gusti lila teuing ngejeu tos sajam setengah kirang engkung abdi ngaos nu di luhur mangesang nu di handap angeunah hehehe teuyan betak abdi makan lamun ngaji di mana-mana tar disusueut ngesang teh ngaja sia katampuan ku panitia ripuh ngaji teh Kang demikian sekilas info mudah-mudahan ada manfaatnya namun jangan petunjuk tempat anda masing-masing sebelum anda mendengarkan iklan berikut ini cicing ngecek ulah kabalik ulah waka ayana mungkar nal sabana saya iklan beres iklan kayak itu aku pangsa dulu rasa dayana siap iklan heula siap ngadangkeun iklan siap iklan cepat ikan gabus karena di korangan lebih cepat lebih bagus sholat subuh bisi kaburangan hiji 2 ikan cepat ikan gabus karena di korangan malam ayeuna kudu adus lamun pentingna geus kucing-kucingan 3 panitia kupingkeun dia panitia ya ikan cepat ikan gabus karena di korangan panitia eta berkat dina kadus kade yang paling jati bisi eueuh hayaman adanya Allah wa yakum idmain wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lahu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.